Neng, pas di mana? Di Lingsangan. Oh, emang ke mana Wina? Bendul. Benur. Oh, Hari ke sama. masuk Abi bareng. Ya, Yos. Aisyah benarnya. Tos, aduh, saja, Raja. saja. Benar. Tentu saat Oh, iya. Ya, sekiranya namun namun kabutnya ya. biasa sesuai. Oh, iya. Ayo, nasinya pada aku ketemu. Ya, Kak. Kerja sama. Apa ya? Ya. Sama Cacang Dimas. Dan semua yang perkenalan. Saya bunyi abi pada mengelak. Oh, iya. Ya. Ya, pada sih. Jangan tuh pada kecengan lah. Ya, motor soalnya kalangan. Banyak. Bahaya ayat tamu. Salah tuh kalebet. Tok kalebet ah. Tok kalebet. Kok calik? Terus cahayanya sama nih. Iya, sah. Yang satu rahmi ya, Pak. Oh, mangawai. Iya. Mungkin sore suka ada emang dari ke dia. Ya, mangawai jantos. Kalau nambah deh di desa sampun. Salam. Coba ada pamitan lah. Ya, mungkin sore ke dia. Hari kemana kemana? Saya mana tujuh tidak mangaya. Oh, ayah. Oh, nyangkin warteg. Ya, mangga di warteg. Ya, pamitan lagi ya, Saya Pak. mangga jantos. Ya. Terus mau ada dah. Ya, ngapun lah. Pohor janjian ya. Halo, Ya, A. di mana, Neng? Oh, nuju di bumi. Gurit pada kedenya deui. Masukkan tenan gitu maksudnya. Kedenya deui nya. Oh, nya tuh sok balik ka dieu mah. Ya tuh. Nah ya, abis tas ngetasannya payun. Apa ya? Aya. Sama kita jualan Banyak. Pak ka dieu. udah bayar, Pak. Pasan pada nyari ya. Ya, aku pada rasa sakit. Yang teh, Ya, tadi Pak, mau di rumah yang nggak benar gitu. yang di cuma ayo sangat parah. Keluarga, terus tadi bangunkan Oh iya. dengan tanganlah Ya, dengan selesma. tenang. Oh, tak itu supaya enak tuh. Di bendera selesma. Ini bendera selesma, bendera bapak menjaga saya di bumi. Bendera aku jauh Mereka mana gitu, Pak? mereka Kalimantan. Kalimantan. Oh, Oh ya. jadi ayah mah ya biasa ya wakil mah. Ya, maksudnya hari ngerestui mah gitu, pada diwakilkan oke. Oh, mangga diwakilkan. Ya, hari setia sama gitu, Oh, Bapak. ini biasa, lampura we nya. Oh, Ada yang atau banyak, pada pamitan lah malamnya abdi pada yang ngobrol mangga sareng keluarga sekalian. sekalian tadi akhirnya. Ya, ya. Kalau ibu, lama Ayo. biasa bu. Kolot aja. Ngomong kan. Tarikan kawin. Nyari bapak mah sabodo teuing maneh aya boga duit mah eta maneh boga duit teu Apa jalan teh cenah era tetangga. da meureun kikieuan teh mah teh kudu boga duit sedangkan bapak teh boga teuing ka kainu maneh teh bogaeun teu sarua aku mah teh boga cek mah teh ulin ka awewe jadi ditarikan kawin are kumaha geus kieu teh mas kawin meureun keur bae parah daripada heran oke lah kela tuh bapak rek nyapa teh boga ada bapak oge tulaan ngan meureunnan kudu ka ATM heula mah ieu teh kumaha tuh
Lain tuh bapak ai butuh na ayeuna mah rek ka ATM heula nya. Oh, baru kumaha da barang kieu. Ngantri di ATM lagi Pinunya. Pinu. Aya urang nyimpen tah. Koden duit maneh teh tah. Ngan aya sakitu tah, kemudian di bapak tah aya 300.000 deui. Oh. Sementara doana we. Heeh, ku bapak didoakeun sing lancar, sing gede milik lamun geus rumah tanggana. Mas, Pak, ayeuna. Heeh, aya. Oh, aya tuh. Buru-buru beres. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Belum. Sahabat atuh. Kita lihat tempatnya alhamdulillah. Kita lambat atuh, yuk, yuk. Ayo atuh. Pak Amilna di mana kene tuh itunya. Telatnya. Gua beli bayung yang ieu Terus anu neangat can. Aduh. Terus kami ngantosan di cangke. Mana tuh Bu apa yang namanya bijilkeun? Eta mah juga. Mana tidak ada ke butot nangin ibu atau mana ada teh garuna Aku eta ti pamegat teh cacanakan ada teh aya cadangeunana. Iya, jadinya Tapi nyenengnya ya dan lancar mah. Ulah kira-kira ngahapunten we neng ya sing seueur-seueur sing seep-seep. Kami tapi dan teh gaduh. Tuh. Alhamdulillah diangkat Angkat atas. kami ya so. Punten, Bu. Kalbat Ada naon cali? Kita kan beca, Kang Amil. Gue banjir itu di jalan teh. Aduh, Ayo punten si ya. Komo, macet. Nuhun, aduh. Apungan si Komo panginten pamil teh. Alhamdulillahnya entos salariap gitu anu janten walina tos aya anu pemanganten istri tos siap sok aya nama bapana ngalih kapali ditu neng kapali dia teh papa buat geser kan dia nah itu bapana ngalih namanya waktos perantos wengi abdi daya wagelan deui gitu kan ulun sanes nama orang dibacakeun wae nya karena akad pernikahan dan alhamdulillah gitu dina persyaratan atas lengkap mung di kata keagamaan mah gitu ari acan aya ieu mah acan aya surat nikahnya masih kena ieu ke surat nikah mah nyusul nya pas siap Irina nanti mas kawina dari sabaraha 500.000 coba keluarkeun sok simpen dia eta heula bareta 500.000 sok simpen dia nyata ya langkungan kene leuwih balik ka mana Pamil kan pamilna. kamu abdi Ya. alhamdulillah jajak kawin ka siro tuh Pak Amil mah terus gigi ngan 100.000 Hebatnya. heeh tukang rokok cenah Ya milikna sakitu teh. ya mas kawinnya 6.000 jenengan saha pamilna teh Pulau. Pulau iya anu istri saha kawinna terusnya anu janten wali istri saha Bapak nama terus teu aya. aya teh di dalam. ada bikin ka saha oh Pak Amil wae langsung Ambil meh anu janten toko mas aya anu dia iya gitu janten dirana kokolotna aya oh sing wae mana abi? oh monggo sananya Mana juga aya dan udang tadi. Iya si Teteh sakit ke istri. Mohon. monggo sok mana sok kana mah tos biasa eta kabula Kacan. tacan mau pada di ieu lah
kita salah mau sok mangga. Itu nih Pak Ami. Tentunya ya kurang tes lah Pak Abinya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi tikahkeun anjeun ka Neng Sarah kalayar ngomong mas kawin ku atos 500.000 rupiah dibayar kontan. Abdi terima nikah ka Neng Sari mas kawin 500.000 rupiah dibayar kontan. Nah, tidak sah, tidak. Caranya. Ulah Sarah, Sari. Sarah, aduh, kayak istri sorangan ya, cerita jangan ngarang tuh mah, iya teh. Sarah, kade ya, Sarah. Iya kumai, kade mau boleh sana sih ya, jadi istrina. Bantu lu ya Sanes. Iya mah, bener-bener kan percobaannya, ayeuna anu salerosnya, sok. Tos sadayana ngucapkeun basmalah, mudah-mudahan sing dinaik kelancaran, sing aya kabarokahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Abdi tikahkeun anjeun ka Neng Sarah kalayan ngomong kawin ku artos 500.000 rupiah dibayar kontan. Abdi terima nikah ka Neng Sarah mas kawin 500.000 rupiah dibayar kontan. Mak. Cacan ya. Mohon dina yeuna mas kawinna ya. Cacan. Abdi terima nikah ka Neng Sarah kalayan ngomong mas kawin ku artos 500.000 rupiah dibayar kontan. Tah. Komi eta tos terus ya. Kau mana? Kirang Abdul namanya. Mangga sing ya anggap we mah kumaha we gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi tikahkeun anjeun ka Neng Sarah kalayan ngomong mas kawin ku atos 500.000 rupiah dibayar kontan. Abdi terima nikah ka Neng Sarah kalawan mas kawin 500.000 rupiah dibayar kontan. Dacan, dacan Abdul, sanes kalawan, kalayan nganggo mas kawin, kalawan mun kan gelut bener kalawan mah. Kumaha ya teh? Sok ya. Kali deh ya mah ya. Tos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi tikahkeun anjeun ka Neng Sarah kalayan nganggo mas kawin ku artos 500.000 rupiah dibayar kontan. Abdi terima nikah ka Neng Sarah kalayan nganggo mas kawin 500.000 rupiah dibayar kontan. Gimana Mas Aksi? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, pernikahan jam kabul atas rengse, mudah-mudahan dina akad pernikahan ieu sing dijatengkeun rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sing dijantenkeun bumi gaduh momongan anu janten urang kalih anu soleh-soleha. Amin. Saya atosna sangakeun ka anu janten bojo nya. Sok mangga pakai payu dan kayak gitu saling-saling. Sok mangga. Sok Neng ieu nanti nyario saling sesaliman sok. Sok salim. Mangga. Aa Abi nampi ieu mas kawin 500.000 rupiah. Mudah-mudahan janten kanggo pasti manfaat ya atas kamu Abi sok cium tangan. Alhamdulillahnya sok emang cium tangan sadayana kan itu sok. Sallallahu